Urang ti Allah diberi umur ke Allah bakal balik ke Allah, persiapkan urang yang menghadap ke Allah, kemudian sing ade urang ieu lempang di tanah Allah. Kabelah dieuna jelema kesulitan lantaran teu aya cai ti luhur teh diturunkeun cai ti handap panas eueuh cai. Cigoleah jelema nang Allah. Cak Allah ayo coba si ada kumaha. Da kumaha coba baheula turun nabi. Wali mah wali Allah. Wali Allah mah teu kanyawan. Ulama nyaritakeun ulama kade cek kiai teh sing loba dumadeus ka Gusti Allah. Urang ti Allah diberi umur ke Allah bakal balik ke Allah, persiapkan orang yang menghadap ke Allah. Kemudian sing hade urang ieu lempang di tanah Allah. Urang mah bangun tenang-tenang bae padahal mah taneuh Allah teh neuleukeun ka urang, langit neuleukeun ka urang, tangkal kayu neuleukeun ka urang. Urang mah teu boga asa dideuleukeun, teu boga rasa dideuleukeun. Kok kaditu teu boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah. Jauh ka Gusti Allah, malah judi, malah mabok, tegoran ti Gusti Allah. Dibere susah. Susah. Susah, kesulitan. Iki kuari-kuari keur ditegor ku Gusti Allah. Pabrik balalang krut nunggus di PHK leuwih ti 50%, ulang kampung kuari. Pabrik nu ayana ge encan jelas manajemen geus teu jalan lantaran ekspor impor teu jalan sebab dolar makin naik. Kuari geus 13,4, kadituna lamun 14 geus leuwih parah deui. Antara pembelian bahan baku jeung produksi jeung penjualan teu seimbang sehingga PMHK-an anu dilobakeun. Lamun kuari encan jelas bakal datang ka iraha, maka pabrik mulai gulung tikar. Geus pabrik gulung tikar berarti karyawan sabaraha ribu kali kuari keur aya kitu 50 pabrik atau 100 pabrik, sapabrikna menelan manusia kitu 2000 baheula keur dirata-ratakeun kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung kan itu. Terbengkalai nu boga kontrakan nu tadina ngandalkeun kontrakan di daharna teh tajang sagala rupa na kontrakanna ditinggalkeun. Maya listrik papan terus bae. Nu geus eueuh. Nek kumaha tinggalnya bae tambang mana yang gantung diri bae gitu ya. Mulai terus terbengkalai. Ye bang di urang kumaha pasarkan kuari kurang geus teu jalan. Hatina teh jalan teh kumaha? Jalan mah ala kadar jalan, tapi kan lain cara biasa. Aset anu biasana 1 hari menang 1 juta, kuari mah teu menang 500 acan. Keur carita nu leutik. Carita nu gede, ieu encan jelas datang ka irahana encan jelas. Nah, ieu keur dicoba ku Gusti Allah, nu tenang-tenang santri lah. Santri suka mikiran pabrik henteu. Santri mikiran tani atuh henteu. Santri memikiran perekonomian henteu nya teh nyaho ka ekonomi ka politik teh nyaho santri mah. Sebab nya nama jadi wali ka abah. Mun nya wali santri. Ya tuh tenang wae. Ngitung bae we cenah geus aya balik-balik. Assalamualaikum. Seseuri ya. Padahal mah kolot-kolot. Duh anak aing geus datang deui bae. Bah, 2 poe balik deui ka pondok. Kudu aya duit 1 juta. Boh. Aduh, sekolah teh aing ngakak di anak aing. Ge, aya duit berangkat. Eueuh duit kalau moal. Geus sesus loba bah kira ka pondok deui pondok. Meuli jisam kieu. Atuh nyaritakeun politik, balik gini. Nyaritakeun ekonomi, duit aing ngambalayak teh loba. Geus cenah mah atuh geus nya mah jadi wali bae pokona mah geus. Nah, bang tenang-tenang mah geus jadi santri geus. Geus ngitungan bae ngaji mah tilok. Ngitung balik deh bae. Teu nyaho santri mah. Geus teu nyaho naon pokona mah ngaji ibadah geus teu nyaho naon. Jasana jangan anu mikiran bae ge sugan atuh jadi kitu motivasi ya henteu. Atuh mah nyana. Salat berjamaah, pondok baca Quran tadarus. Allahu lazim bak dak masak. Beres, bari botan dak duit aing ambual aya ti bapak aing. Kudu bapak nama dagang naon gitu ngartoge.
geus teu nyawana naon dagang dangdeurnya nanjak kesangan tengah jalan kesangan kosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual datang anakna duit bah meuli gudang garam kadeleun mah rokok padahal kesang bapa eta cucu tapi juga boga pikiran atuh henteu ya bapana ge ikhlas karena Allah lantaran cak bapana aing ridho jasa aing dagang dangdeur capek ge tah pake ngabiayaeun sia komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia teh keur macaan Quran ngajelaskeun Quran hadis eta teh ucapan Allah ucapan Kangjeng Rasul geus eta pokona mah aing mah penting mah sorga we coba mantep teh coba hei kolot nage kesenangeun ya eta teh nyanaan di dalam akhirat coba sakola hayo mere duit tak 3 juta jadi ibadah wallahu a'lam nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah kalau wallahu a'lam datang deui minta duit hak tak dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulangan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teh ge buka tuh hate sia bego kalau teh ieu mah keur capek bae tah mere ka anakna keur carita bisa ngajina geus pohara keur teu bisa ngajina dicatet ku malaikat masyaallah anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun pembacaan kitab Allah dawan Rasulullah dawan ulama dibiayaan ku bapakna anu gantar wasilah ngabiayaan anakna memeh anakna ka sorga kudu bapakna heula amin anak sia teu sakola teu mondok emang wah gitu Masya Allah Karim pohara jasa aja tatanggana saya ke mana dia ke pondok ye tungguan ngodok kantong nemu bojro tungguan wah asal gede jasa cek budak merena yuk set 5.000 ceknya nanti aing nggak daguan ngodok kantong mangel 5.000 doang dari geus mere-mere Masya Allah mandak kura inget bae kula mau bejakeun jelemana waktu kula keur mondok aya seorang pengusaha sok mere ka kula nah kapangi aya deui urang dieu nu sok mere datang ka kula inget bae kula geus marah naon kula sok dihadiahan bae kula bu aing baheula teh meuli kitab dibiayaan ku eta seorang pengusaha tah suari sok dihadiahan bae lah berarti anu itu nyana ge pasti aya eta teh leungit tah hate teh tah nyana ngabiayaan teh sok mere mun balik sok mere aya deui dulur mun munda balik menta tah mah eta dibagi-bagi ku Allah ge nu mere aya nu menta aya nah ieu mah keur carita mun muka mata hate urang blak atuh emang na hirup deuk di dunia doang beuke geus di akhirat blak Masya Allah begitu seorang santri ustad atau kiai ditimbang amalnya bagus sorga hei cak pengusaha malaikat ulah kali ke sorga kan emang gua naon gitu ulah kan emang naon hubunganan aya hubungan gede jeung ulah ke sorga kan ji naon heula ke tanyakeun eta kitab nu dibaca ku nyana nang geuli saha tanyakan tad emang boga kitab namalikeun saha aya namalikeun Pak Anu bener tuh Bapak Anunan mana tuh rangkulan bari ngarangkul bangare was aja kan tuh kasor jadi tuh atuh usul lain mah pokona mah ieu ustad bisa baca Quran bisa baca kitab pan kitab nanti Bapak bejakeun ka Gusti Allah eta kitab nang ti Bapak gitu bejakeun ka ditu di cek ustad teh bisa gitu bejakeun ka malaikat ya beja malaikat bebeja Gusti jadi aya nu ngotot bae ieu pengusaha hayang milu ka sorganya na emang nya boga amal naon amalna mah teu pati bagus kang meulikeun kitab eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku jana jeung sok dibiayaan ku jana aduh cak Gusti Allah geus ka sorgakeun kamu lamun urang deuleu ka dinya tah emang kumaha gitu ulah-ulah eta kapan dongeng Kangjeng Nabi aya jelema nu maot teu boga amalna naon ulah ka di nerakakeun cak Kangjeng Nabi pan gitu
Coba sugan wau tante nyana tes pernah ngaji tante jeung kiai. Tanya pernah ngaji? Henteu. Pernah bareng jeung kiai teh kitu bejakeun. Pernah bareng jeung kiai teh? Henteu. Wau teh jeung kiai bejakeun. Wau teh jeung kiai mah henteu. Ieu mah budak pamosrongan ieu mah. Gaji tilok wau henteu bareng henteu pan puara tah mah. Coba pernah henteu ka imah kiai bae. Siapa pernah ka imah kiai? Henteu. Masyaallah. Ieu henteu teh sabada henteu. Cak Kanjeng Nabi liwat tanya liwat pernah teu ka imah kiai? Barang ditanya si pernah teu liwat ka imah kiai? Mun liwat pernah. Eta ge neangan embe. Embe kula leungit liwat ka imah kiai aya nu ngomong eta cenah imah kiai. Jadi kula nyawa geus kasorgakeun berarti nyana eta nyahoeun ka imah kiai. Je atuh komo nu ngararaji di dieu. Ta eta nu ngabiayaan sarana agama mah kos kitu lain lalagan eta dongeng Kangjeng Nabi. Ditanya heula coba, pernah ngaji teu? Henteu. Pernah waun teu? Henteu. Pernah bareng teu jeung kiai? Henteu. Pernah ka imah kiai teu silaturahmi? Henteu. Boh, pohara jasa ieu mah. Sama sakali cenah mah ieu. Liwat ka imah kiai eta doang, eta ge neangan embe salam. Tuh, mau imam ngabiayaan kan pohara jasa. Masya Allah. Nah, ialah tepati-pati kaulah ngutus seorang nabi ke hiji negara kemudian bangsa najeng umat ngabohongkeun ka eta nabi kecuali kaulah nyiksa ka ahli negara eta ku cara dibere kesempitan kesusahan anu luar biasa, perekonomian teu jalan, pertanian teu jalan dan lain-lain sebagainya teh jalan sulit luar biasa wadbarro jeung penderitaan garing timbul gering-gering segala gering darah tinggi segala darah rendah segala ginjal segala macam-macam garing jelema teh geus mah kitu segala makroni segala kitu lihat sirah dan lain sebagainya bahkan aya penyakit anu dibawa ke dokter teh geus ngecek melalui ronsen melalui gitu SG teu kapanggih panyakitna dicek dokter cek-cekna sehat pugu gering tapi cek dokter sehat bapak ini udah pulang aja sehat pugu gering bingungnya nanti aing gering bajar sehat dokter bodoh. Guys, bukunya nana geringnya nana dong ngarasakeun tapi cek dokter teh melalui ronsen penyakitan melalui penyakitan darahna bagus ya teh bapak sehat cek jantung sehat cek paru-paru ge sehat tapi nyana nangis teu bisa kicep-kicep acan cek dokter pulang bapak sehat aing gering cekna teh. Nah ini bukan bagian dokter, coba ke sono ke Jampang Surade. takut ada gaang di dalam perut nih coba. Nah iya geus teu kapanggieun ku dokter geus teu kapanggieun oh dibawa ku ari ka kulon ka Pandeglang ka Cadasari aya di dinya teu nu make iket oh ini penyakitnya oh cekel ping-pingna lot keluar paku tuh dulu tuh paku kos kieu aya di jero awak untung bisa hees gesek can ada ieu. Masya Allah cak nu nganter tuh lamun 3 kilo mah bisa pakai ngabangun tah paku. Mana aya di jero awak kudu aya pakuan segala bohong. Boro-boro paku urang kasura ge leutik jasa jeri jasa tuh paku sok boda kieu. Mah urang teu percaya bae. Itu caknya nanti apa ieu mah tidak selesai. Ieu mah moal selesai dicokotan kieu mah sebab di imah aya ora hideungan. Kudu mayar ieu mah segala apel jin segala apel jurig segala naon wah tambah cai tambah daun eta bener apa nu kitu bohong nu karana itu aya penyakit itu bener temen eta mah ngabohong dukun ngaranna nih disiksa ku Gusti Allah maksud Allah mere peringatan la'allahum yadra'un supaya DP supaya tunduk rendah diri kadituna iman ka Gusti Allah nu kafir supaya iman supaya percaya ka utusan Allah anu geus iman ka Allah supaya balik tobat ka Gusti Allah supaya mantap menghadap ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Badalna makana sayyatil hasanah tuluy ku kaulan wagung digantikeun dibere eta kaum teh
Ina tempat kesulitan ka gorengan teh ane siksa al hasanat kabagusan nu tadina susah jadi sugih anu tadina gering jadi cager ku ari mah ku Gusti Allah teh dibere mahmur anu tadina dibere susah dibere gering ganti ku Gusti Allah dibere ku ari mah tina tadina panas jadi tiis tadina teu jararadi taneuh teh jadi tadi perekonomian macet kuari jadi makmur terus jadi jalan dan lain sebagainya geus kesimpulan nama susah jadi sugih gering jadi sehat hatta afau sehingga dina subur tambah harta tambah loba munding tambah loba sapi tambah loba domba tambah loba ayam gitu kan kendaraan tadina boga motor hiji jadi dua jadi tilu mobil gitu kan bahkan yang pemajikan ge nambah tadina hiji jadi dua jadi tilu ku makmur-makmurna Masya Allah kohar anak baradakan jadi loba hatta afau tadi dengan boga anak hiji 2 ku 5 mun ditanya ti bibit itu 10 bibit itu 10 bibit itu 10 opat bibit jadi 40 geus lamun dek lebaran mudik jang anak doang nyewa bus hatta afau makmur jasa ibu kohar jasa kumaha eta dikitu-kitukeun ku Gusti Allah ke dibere susah ke dibere sugih ke dibere gering ke dibere cager eta teh kapan menang Allah maksudna Gusti Allah teh supaya inget bahwa ieu teh dadamelan Gusti Allah geus kana dadamelan Gusti Allah supaya iman ka Gusti Allah geus iman ke ibadah ka Gusti Allah supaya mantep nauhidkeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tapi kumaha eta kaum waqalu cek eta masyarakat teh kufrun linimat kana kufur kana nikmat sing hade eta mah kikituan teh kod masa abaana dara wa sarra bapa moyang urang baheula ge osok dikitu-kitu baheula ge lain osok dikitu-kitu emang geus terjadi ke susah ke sugih ke paila ke subur tiba lagi kitu ke perekonomian macet ke perekonomian teh jalan atuh tiba lagi derek moyang urang ge kitu sarua jeung urang ieu teh ulah ditekadkeun bahwa ieu ti Allah wa hadhihi adatud dahri ieu mah emang geus kos kitu bae kaayaan zaman masa guari geus aya di ceuli urang loba jasa ketika aya gempa urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah ieu teh siksa ti Gusti Allah sebagian ngomong ieu mah kejadian alam caritakeun angin topan deg urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah siksa lantaran di dinya teh aya sumber maksiat anu teu katahan mungkin bae perzinahan mungkin perjudian mungkin bae di dia teh segala kredit dan lain sebagainya geus disiksa ku Gusti Allah tapi nya nama lain ini mah kejadian alam ada tuh dahri emang geus biasa zaman mah kos kieu jadi kan tsunami dan peringatan ti Gusti Allah urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah nya nama lain kejadian alam lantaran di urang antara nu mukmin jeung nu fasik jeung nu kafir loba dedengean loba tapi ka urang nu lolobana dah kejadian alam eleh mukmin urang teger di televisi ngomong ini adalah merupakan peringatan dari Allah siksa titik geus kuduna kitu ieu lain kejadian alam nyaritakeun kejadian alam malulu teu harayang ieu ngadenge lagi eueun tegas ka kitu ka Allah hati kita kembali kepada Allah kuduna mah di TV kitu hai para kafir iman kepada Allah coba jangan di sel geus lah pokona nekat guru ieu mah kejadian alam deui nah iya jelema nu kalalupur nikmat teh ngomongna teh qad masaabana dara wa sarra urusan kos kieu mah tuh bapa moyang urang ge emang kakeunaan baheula aya susah aya sugih aya panas aya tiis aya masyarakat aya menang gitu ngaranna aya keur paila aya keur subur atuh baheula ge karari tuh ku Gusti Allah dibere angin teh Gusti Allah engke ge aya angin engke gempa emang ieu mah wahadi ada tu dahri walaysat biuqubatin minallah lain siksa Allah ieu mah kejadian alam tiba heula geus kitu nurun ka urang ayeuna nu mantat caknya nanggeus pakunu ada man cuma deh geus sing araya maneh mah maneh bae geus ulah nyaritakeun Allah geus mah lain siksa Allah lain kejadian alam
maka lamun ku Gusti Allah geus diperingati melalui paila melalui panas tapi teu daek iman ka Gusti Allah teu daek sadar merendahkan diri ka Gusti Allah ketunggu cek Gusti Allah ujung-ujungna fa akhadnahum baghtatan wa hum la yashurun teh ku Gusti Allah disakalikeun siksana baghtatan sekaligus kaget sekonyong-konyong wahum la surun bari manehna teu nyaho kana waktu datang na memena sugan aya kitu warning sen teu aya langsung bae emang kamari ieu waktu aya tsunami Aceh teh emang aya peringatan teu aya jeger kabeh ka bawah waktu kamari ieu di Padang emang aya peringatan awal geus ku Gusti Allah diperingati awal tapi kaberani itu udah tetap beriman gak gempa sabaraha ribu manusia anu teu desalat teu Sukabumi gempa Garut gempa Yogyakarta gempa nu kuari mata anu ceuli anu pengkor anu leungeunnan dan lain sebagainya masih kadeuleu keneh kurang Yogyakarta teh tapi tetep teu iman ka Gusti Allah awas cak Allah namun ku aing kuari peringati melalui panas ku aing diperingati teu aya hujan sawah-sawah batela dan lain sebagainya hawa anu sakieu geus teu benyatu jeung urang panas luar biasa eta teh sing inget sia-sia teh nang aing ieu cuaca nang aing panas nang aing balik atuh ka aing cak Gusti Allah lamun sia balik ka Allah aman ku aing sia tapi lamun sia teu babalik ka aing ieu kejadian alam deleukeun ku aing sia lamun ku aing teu didatakeun baghtatan awas teh mun ngeri urang sing lobakeun istighfar ku ari ka Gusti Allah Subhanahu wa taala di lembur-lembur ayo istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi minimal 70 astagfirullahalazim wa atubu ilaihi atau anu panjang astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdi ahdika wa wa'dika masata'tu bika min syarri ma sana'tu wa bi ni'matika wa abulaka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ta eta baca cenah panjang ting teh Kiai nu pendek bae astagfirullahaladzim li wa li walidayya la sabilu lajibati alayya jamu sallallahu alaihi Muhammad eta ge panjang kene cenah Kiai nu pendek bae astagfirullahaladzim wa tubu eta ge panjang kene sia moal ngamaca ieu sia mah panjang kene bae bagian baca istighfar balik ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran hujan-hujan anu aya di sekitar urang encan hujan murni sing ade encan hujan murni ieu mah hujan buatan teh pemerintah supaya ulah ngebul teuing mantak urang tetep sulobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ieu kurang keur dicoba ekonomi keur rada carut marut bagi anu bergelut di perekonomian kuari emang kerada carut marut pertanian ribuan hektar nang Allah aya geus kekurangan cai urang kula seserian di urang aya hujan lain hujan asli sebab hujan asli mah diawali ku guludug jeung kilat ieu mah guludug kilat mendung hujan sing inget hujan asli awal kilat jeung guludug ketika geludug juga kilat lain asli hujanna ieu mah sakadar peringatan jeung urang hati-hati ulah obrot teuing tetep urang make caina lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ajakan di lembur urang babalik ka Allah komo datang ka kafir-kafir arasuh Islam minimal urang nu agamana Islam tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sebab manusia tercipta tina anasirul arba'ah tina taneuh tina cai tina hawa atau ri tina naseun tina kumpulan anasirul arba'ah tersebut manusia bisa tertawa ceria bisa menangis
Manusia bisa bubungahan, bisa sedih. Manusia bisa adil, bisa kejam. Manusia bisa berkarakter. Lamun di jerona di esian ku goreng ku kahideungan karat maksiat, ria diasupkan, ujub diasupkan, takabur diasupkan, hubul jahumur ria humus sumah diasupkan kabeh ka jero hatena. Tidak menutup kemungkinan nyana bakal berkarakter leuwih daripada iblis. Bakal seperti eta. Kiai teu menutup kemungkinan lamun di jero hatena pinuh nu kos katil atuh kiai ge kiai garong. Teu meunang kapanggih jeung murid aja bae, mama nuju ngabangun. Mama hapunten pangadamelkeun proposal ka Pak Bupati. Mama nukan. Teu beres tah mama nu kos kitu teh. Lamun aya laporkeun ka Kapolres. Hijikeun jeung nyana sebab akut. Nah, sarua bae komo pemerintah. Lamun di jero hatena aya anasirul arba'ah anu teu terkendali di jerona. Kerusakan tanahna, kerusakan sereuna, kerusakan anginna, kerusakan hawana. Kumanehanana teh diurusan, mangpang meungpeung aing jadi camat, mangpang meungpeung aing jadi bupati, mangpang meungpeung aing jadi gubernur, jadi presiden. Iyalah karena teu bertorikoh. Tetapi ketika bertorikoh insyaallah di samping bersyariat nyana aya batasan-batasan syariat, di esian jero hatena ku torikoh bakal berbeda. Sebab hiji be urang bahas angin. Cik ahli torikoh lauleri la antana ma bainas samai wal ardh. Andai kata angin urang moal kuat hirup di kolong bumi, bau luar biasa. Babauan lohir anu geus jelas, kelek teh abab teh handapeun bujur, handapeun bujal eta mah bau jasa. Jeung kokotor bangsa endek-endekan buburukan. Andai kata angin moal kuat urang. Tetapi ketika aya angin, masya Allah sejuk. Kuari orang ngarasakeun sejukna angin. Kurang puas sejukna angin di Cilongok ka puncak. Kurang puas di puncak ka Bali. Di Bali ge kurang puas ka ditu ka Amerika ka Nusia Tilok teh teu boga duit. Neangan kesejukan seperti itu. Iyalah ternyata horeganan kesejukan teh anu rahmat kuari dipake maksiat tugus ku manusia Allah nyieun angin teh supaya jadi rahmat, ternyata dipake maksiat. Masya Allah karim. Nu paling bahaya angin anu asup melalui lubang-lubang kecil. Di mata urang teh aya liang anu leutik. Ketika orang bentak ngele gunung, oh gunung indah amat eta gunung. Samperkeun ku urang, begitu samperkeun di handapna aya wanita cantik orang Uzbekistan. Ya Allah, masya Allah. Nelede ka badi tu aya orang Cisoka Jahe anu osok di dinya teh ngajin. Kemudian nelede aya orang RRC. Ya Allah, teu make kutang ieu mah budak. Gede angin asup ka liang mata, letik asup ke terminal kolbu. Di kolbu teh terminal, mulailah di terminal dikembangkan. Urang mana eta budak nomor HP na sabaraha, lamun daekeun alhamdulillah, lamun teu pelet sia ku aing moal mundur gajeun ku kumaha ge, rasa cinta aing gede jasa ka sia. Pokoknya dia kajian aku kumaha gua yang dibawa ke Baduy ya. Angin asup melalui lewat dia, asup ke terminal. Nah, ketika aya angin asup kalian celik, masya Allah, urang diharap aya suara berdesah di jero kamar. Suara naon eta nya? Suara sok ulah sok diseuri. Terus nyaho bae.
berbagai suara-suara nu kadenge walaupun orang pereu suara desahan eta kadenge di samping eta aya suara suling aya suara gitar suara melodi dan lain-lain sebagainya orang terpisah di kamar tapi suara gibah tetap aya masuklah melalui lubang kecil celi masuk ke terminal hati ialah nu bakal diurusan ku ahli tariqah ialah nu bakal diurusan ku ahli ruhani ialah ku ahli tasawuf nu bakal diurusan angin tersebut ngaranna rihus sufiyah siap ngaberesan eta cageung teu siap ngaberesan eta cilaka maka aya satu metode perjalanan untuk usul ilallah jangan beresan ruh sufiyah anu masuk melalui lubang kecil mata anu masuk melalui lubang kecil celi Masya Allah mun teu diurusan sehari-harina urang deuleu pemandangan motor anu geus ambalaya meuleuh pemandangan mobil anu luar biasa imimiti Avanza datang ka Lexus Masya Allah ketika orang boga duit alhamdulillah teu boga duit lak loksun iya lamun tadi urusan kok urang cilaka maka ayalah satu metode tanamkan zikir di lahan zahir jeung batin bakal hudang tumbuh pohon ma'rifat ketika urang geus ma'rifatullah wauh urang ka Allah neuleuh awewe makhluk Allah bau nu di imah ge bau geus maksudnya yang nama dia gitu nah iyalah diatur heula ku hiji ayat ayat di jero hate innamal hayatud dunya la'ibun walah sajana kahirupan dunia mah eueuh deui wa tiheureyan jeung lalagaan urang hirup di alam dunia ngan sakadar 20 40 50 paling ge 100 tahun sok kejar ku urang dunia kejar ku urang jabatan jeung pangkat jadilah urang raja jadilah urang presiden ujung-ujungna paeh hirup di alam dunia paling ge 100 tahun tapi di akhirat mah abadal abidin wa amadal aminin bawa bekal di alam dunia ketika maneh jadi raja kararaka apakah sorga rugi amat ketika orang di alam dunia heureuyang jeung dunia anu kan sakadar sakicep doang di akhirat dikerebekeun disape di neraka jahanam na'udzubillah min zalik urang usaha kabeli mobil kabeli imah boga mobil boga imah paeh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mobil teu milu ka kuburan imah teu milu ka kuburan tapi perjalanan menang mobil jeung menang imah bakal dihisab di jero kubur bayangkeun ku urang ialah Al-Qur'an innamal hayatud dunya la'ibu walah hati-hati dengan dunia hati-hati dengan makhluk hati-hati dengan nafsu jeung hati-hati dengan setan ketika urang nyaritakeun ke arah eta ruh urang ngamuk masyaallah sebab ruh urang suci mun dicaritakeun satu persatu bakal panjang ieu mah ala kadar urang nyaritakeun tokoh-tokoh tariqah nu kurang kuari keur dihawalan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani perjalanan hirupna anu geus maklum ka insyaallah ku dzurriatna bakal dicaritakeun ngan kula mah ala kadar nyarita sakieu manehanana diciptakeun betapa kuatna jeung betapa istimewana sebab awalannya teu dahar teu nginum 40 poe kuat 40 poe 40 penting teu dahar teu nginum teh dibere kuat masyaallah coba Haji Pendi sapoe 2 poe ka 3 poena itu kuburanana tuh selesai beres mah kuat tapi Allah menciptakan hamba Allah anu kitu kuat luar biasa setelah kuat 25 tahun nyana di hutan ketemulah nyana jeung berbagai wali-wali Allah gancang caritana bae jadilah wali Allah Masya Allah lamun urang nyaritakeun tentang wali Allah Kangjeng Nabi nyaritakeun wahai sahabat
aya manusia nu terkenal di alam dunia, mungkin artis, mungkin seorang hartawan, mungkin seorang pejabat, nyana terkenal di dunia, tapi di langit sama sekali tidak dikenal oleh malaikat. Tapi ayah hamba Allah lu di dunia tidak dikenal sama sekali. Boro-boro sasaha tatangga nage teh yahueun, boro-boro tatangga saimah nage teh yahueun karena keistimewaan dirina, tetapi horeganan di langit masyhur luar biasa. Seluruh langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, katujuh, temar ngaran pulan adalah hamba Allah, waliun min auliyaih. Pilih ketenaran dunia apa pilih ketenaran akhirat, terserah ente. Nah, setelah jadi wali timbul karomah. Iyalah anu urang mau resep jasa nyaritakeun karomah. Masya Allah kari. Lamun manusia geus tenar di langit disebut hamba langit. Kajen ditutupan kuku bahagia tetap baik, karomah bakal muncul baik. Nya nama embung Allah mere baik. Ya Allah ya Rabbi. Salah satu karomah Tuhan Syabdul Qadir anu indah jasa anu indah. Ketika ayah hiji wali Allah ngalakukeun kasalahan, setelah ngalakukeun kasalahan dicoret dina martabat kawalianan, geus lain jadi wali. Seluruh wali saat eta aya 360 wali ngadoa ka Gusti Allah supaya dihampura kasalahan anak, tetap tadi hampura, tetap tadi hampura. 360 wali berbeda ka Tuhan Syabdul Qadir. Syabdul Qadir langsung ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi, aya wali Gusti anu dicoret dina kewalianan, nu nangkat wali Gusti, nu nurunkeun wali teh Gusti. Lah kasalahan setik bagus teh geus hampura jadikeun wali deui. Cik Gusti Allah teu bisa Abdul Qadir sebab aing memeh nyieun sasaha geus ditulis di Lauhil Mahfuz nyana bakal kaluar ti kawalian. Aya nu ngasupkeun kawalianana memeh sasaha-saha. Aing cek Allah, aing nu ngahapus, aing kene, atuh matak naon hapus deui. Widih, cek Gusti Allah ieu kerasa amat sih. Teu bisa, ieu hak peto aing cek Gusti Allah. Henteu Abdul Qadir, teu bisa. Pokona deuk diasupkeun ka wali deui. Ji, atulah kitu jalan aing nu ngangkat wali dae kajen teh ku Gusti teh diangkat ge. Ku kaula deuk dihampura bae geus diasupkeun ka buku kaula. Teh. Ambo si Abdul Qadir. Cek jalan walian mah gila kula bae. Aduh. Geus atuh bari mah kieu bae kumaha maneh bae geus asup-asupkeun leus kumaneh. Nu kumaneh deuk diasupkeun wali. Coret eta catet anu moal kumaha maneh bae aing nuturkeun maneh bae geus. Da kitu jadi pangeran mah. Ya Allah ya Rabbi. Saha nu nyaho Kapolres diangkat jadi wali. Wali kota. Inilah keistimewaan karomah Tuhan Syabdul Qadir. Masya Allah. Urang lamun nyaritakeun karomah Tuhan Syabdul Qadir datang ke maghrib mal salat ge nahi. Resep biasa tiis perasaan. Tiis. Nu tadi dicaritakeun ku kitu mudi catetan. Begitu dibere buku eta makan dina Tafriqul Khatir. Lamun dina Bahjatul Asrar mah lain kitu dongengna. Begitu munajat ka Gusti Allah dibere buku. Tah Abdul Qadir dibere buku baik. Jang nyatetan murid maneh. Mau datang ke masrik buku lagi wajah kutan Syabdul Qadir dicatetan murid-murid anu beat, anu sok zikir, anu sok halqah terus dicatet, anu sok mamaca dicatet, anu sok nyebut-nyebut ada Abdul Qadir babaca bae deh dicatet kabeh, anu ngaliwat doang yang ngaliwat gadenge Tuhan Syabdul Qadir ajailan catet bae kutan Syabdul Qadir cak Gusti Allah hai ulah main catet bae atuh kaya kos kitu mah urang neraka kosong bisa catat baik-baik, catat baik kotan saya begini. Malaikat dari mau malaikat, percis kos 22012 tadi ke Jakarta. Hei, ulah gitu Abdul Qadir. Hargai Allah membogana. Jadi lamun anu jelema taat dicatat bagus, tapi nu jelema maksiat mah dicatat kira-kira. Atuh ke malaikat malik sepi di neraka. Paling Ahok baru hari tanu. Atuh lamun teu boga hidayah, lamun boga hidayah lain deui masalahna. Ye, ulah kitu teh cakap Abdul Qadir ge. Sia ulah lu sapur, urusan sia malaikat. Urusan Allah sama pangeran, urusan aing diangkat jadi wali. Atau aing mumpung jadi wali, ku aing di catatan kabeh cicing sia malaikat.
amboh cak malaikat cacing aing urus jeung Allah pembeda deui laporan Abdul Qadir ulah kabeh teh ngatu aing nu teu salat ulah dicatet cicing Gusti ya Allah cak Gusti Allah aisyah apan eta mah bodoh cak Gusti Allah atuh Gusti nyieun bodona pan Gusti nyieun pinter ka kaula cukup nyieun pinter kula ka Allah Gusti atuh kula bakal nyapaatan murid-murid kaula atuh kitu bae sih amat sih ya Allah ada subahsia bae atuh Abdul Qadir catetan punyana wah murid-murid nu beat catet anu takwa catet anu korupsi ge dicatet kabeh catet Kapolres aya dinya Dandim aya dinya ngan ditungtung aya kabeh catatan murid aya begitu Gus araya kabeh dilaporkeun deui Gusti ieu can anggeus catetan Pak ku murid-murid kula engke tahun berikutnya bakal dicatetan deui di buku ieu kita mah kabeh ngaranna makanan kabeh mah engke tahun 2015 aya deui ahli thariqah catetan deui tahun 2017 tahun terus dicatetan bae engke sabodo sia atuh Abdul Qadir di kitu mah dicatetan bae terus saha nu nyatetna kula cek Abdul Qadir coba Google mah teu paeh saha jelema anu macakeun ngaran kula iraha bae ketika dibacakeun kula hadir teu kumaha atuh asal nyebut Abdul Qadir Al-Jailani kula hadir sedangkan di mana kula hadir kula menang prioritas di Gusti Allah Subhanahu wa taala masyaallah hadir nu matak eueuh hiji hadiah puji kosong tidak hadiah kata Abdul Qadir di mana bae Syria Yaman Arab Indonesia kabeh dibuat asal tas Abu Bakar Umar Utsman Ali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kudu make Al-Jailani mun Syekh Abdul Qadir dok Abdul Qadir mana pondok acak-acakan ieu mah ieu kudu make Al-Jailani tah hiji deui Gusti Allah janji kula ka Gusti aya naon deui atuh maneh dicatet janggeus anu brengsek ku maneh pan dicatet bae eta Gusti hiji deui kula mah naon kula moal waka asup ka sorga dek cicing dihareupeun lawang jahanam ajur naon dek neuleuan catetan murid kula besi aya nu dikanarakakeun malaikat malik diancam ku sia Masya Allah aduh Abdul Qadir aja kumaha maneh bae atuh lah dibere kewenangan neraka kumaha maneh Abdul Qadir nah kitu jadi pangeran mah iyalah rahmatan lil alamin urang lamun ngadengi kitu eueuh pinarakaeun kabeh kitu nu matak pejabat berkorupsi makin korupsi asal Abdul Qadiran bae teu ditarima ku Abdul Qadir ge nah iyalah indah jasa urang nyadaikeun karomah terakhir padahal lo pakene ngan aya guru urang zuriatna wah mun nyaritakeun karomatan Syekh Abdul Qadir masyaallah ulah tuan Syekh Abdul Qadir wali-wali nu aya diulang Syekh Mansuruddin encan kula dicaritakeun kula boga manakibna geus puguh Syekh Nawawi geus puguh Syekh Maulana Hasanuddin geus puluh wali-wali sanga ya Allah ieu mah tuan Syekh Abdul Qadir terakhir Gusti eueuh deui pangkat anu dibikeun ka abdi teh kutubul aulia seluruh wali aya di handapeun dampal suku abdi saha nu leuwih luhur kitu keneh Abu Yazid Al-Bistami ketika nyana merasakeun eueuh deui pangkat anu disandang ku nyana pangluhurna sebab bisa apak-apakan ka alam malakut hayang nyaba ka alam malaikat bisa hayang nyaba ka langit kadua katilu bisa ya Allah ya Rabbi wali Allah eueuh deui nu pangluhurna tetapi ayat ketukan hati hei Abdul Qadir hei Abu Yazid ingat coba singkapkeun deui tabir di jero hati singkapkeun Masya Allah hari itu saha cahayana nembus 7 lapis langit surga neraka nembus 7 lapis bumi kahandap Gusti aya eta saha sujud maneh cak Allah heh Abdul Qadir sujud maneh ka dinya heh Abu Yazid Al-Bistami ngaharep bari tewasa Masya Allah ternyata dihareupeun cahaya ieu mah awak aing teh horeng kotor keneh ternyata kapangkatan teh horeng jadi hijab ternyata derajat teh horenganan jadi hijab ya Allah ya Rabbi cahaya tersebut ngangkatkeun suku ternyata aya kokotor lebu anu ragrag tina dampal suku
diusap ku Tuan Syekh Abdul Qadir, diusap ku Imam Abu Yazid Al-Bustami dina saahna, dikabeungeutnakeun. Ya Allah, ya Rabb, ternyata horenganan cahaya eta adalah cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nihayatul auliya, bidayatul anbiya. Puncak derajat kewalian Nabi mah kakarak leng Nabi ieu urang geus jadi luhur jasa. Urang manusia luhur jadi pangkat wali dibandingkan jeung Nabi mah kakarak leng luhur jasa ese jasa sama derajat Tuhan Nabi teu bisa dikasab sama. Kakarak Tuan Syekh Abdul Qadir datang ke Madinah, bari maca babacana moal dibaca kukula babacana lantaran panjang, dirinya langsung sujud tawasul ya Allah, moal balik kula malah mun can kapanggih muka kuburan abdah keluar Kangjeng Rasul bari sasalaman meluk hadza waladi ya Abdul Qadir, turun deui ka jero horenganan seluhur-luhurna pangkat kewalian dibandingkan jeung Nabi. Nanaonan nihayatul auliya bidayatul anbiya, puncak kewalian kakarak kamimitian pangkat kanabian pohara jasa Nabi. Sayyidina Umar istimewa jasa ketika di Mesir Bengawan Nil caian kering kota, orang Mesir kabeh lapor ka raja teu bisa kumaha, gubernur maksudnya teu bisa kumaha. Aya ge di Madinah Umar bin Khattab coba laporan ka ditu, laporan ke Sayyidina Umar Mesir pailit boro-boro nanaon tatangkalan geus teu jaradi Bengawan Nil caya. Masya Allah, cek Sayyidina Umar gancang cerita bener we nyen suratna kukula dibacakeun lamun ditulis panjang ngan moal, sebab surat ieu lamun dibacakeun bisa jadi pelet moal lima bahaya. Haji Mamin geus tempo bae surat naon nih aya I love you-an masalahnya. Kepada yang terhormat Bengawan Nil yang ada di Mesir, saya adalah Umar bin Khattab, kekasih Rasulullah, kekasih Allah. Allah menghargai aku dan Rasul Allah menghargai aku. Kalau engkau wahai Bengawan Nil tetap kering, awas, aku laporkan kepada Muhammad dan aku laporkan kepada Allah. Hati-hati Bengawan Nil, mohon hari ini juga ketika surat ini sampai kepadamu segera engkau harus ada air. Wassalam Umar bin Khattab. Nyuratan geus lain ka jahe deui, nyuratan geus lain ka awewe deui, nyuratan geus lain ka atasan deui, nyuratan geus lain pada makhluk manusia, tapi ka Bengawan Nil suratan segera bikeun bari ka ditu. Cara mikeunna kumaha? Angsongkeun ka dinya sese amat cuma tinggal mikeun ka komunion. Nuhun atuh kuguran ka Mesir. Langsung kuru utusanana ka. Coba Umar hebat henteu cek deui. Aing mah kakarak ngadeng menyakali di suratan. Lamun ieu bener-bener Umar haju terjadi aya caian, aing endek sujud di hadapan Umar. Aing jadi muridnya anak kajen gua kumage. Moal keluar tinyana aing mah teu nuturkeun jana bae. Awas ya surat. Tah, Nil, ya. Surat di Umar tah. Ha. Eta kakarek samenit langsung terus 2 menit 3 menit cai ngagedean Masya Allah cai ngagedean pohoan orang geus aya di cangkengnyana je atuh aing karendem ya mah kegerahan bae ka ditu kumaha cek Sayyidina Umar. Tuan kula mah geus moal nyaritakeun tuan leuwih nyaho. Kumaha tuan leuwih nyaho aya saya ditampu ka dieu ulah hayang jadi murid ulah jadi murid hayang cara Tuhan, namun sia yang cara aing moal bisa eta mah pamere Allah. Mun kieu masih hayang jadi murid hayang ka Allah, adapun dibere jeung henteu teh urusan Allah geus teh serahkeun ka aing sabab salah bae sok hayang hebat cara aing bloon sia tuh sahabat ge dibloon-bloon atau kumaha Haji Mamin bloon sia kumaha Habib bloon dak mah ablaul bloon ya ieu mah di dieu bloon kabeh maksudna ibadah teh hayang hebat
hayang usul ilallah nu ngawusulkeun Allah. Wah, cerita ke rumah Tuan Syekh, cerita Abu Yazid Al-Bustami, cerita Syekh Sri Sikti, cerita Syekh Ma'rufil Qurhi, cerita waliul auli, wali-wali Allah nu aya di urang. Tertarik sebab ruh urang keur damai, keur tentrem. Nu jelas mudah-mudahan kumpulna urang di dieu dijadikeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicatat sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul azim, sehingga di akhirat diaku ku Kangjeng Nabi dihijikeun jeung murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terakhir kedatangan Syekh Afifuddin ka dieu mere kenang-kenangan wallahu alam nyana mimpi atau kerteg hate kiswah makom makbarah Tuan Syekh Abdul Qadir kunyana dicokot geus lila ieu mah puluhan tahun tiba-tiba dibikeun ka kula teu meunang aya nu nyekel bab di dinya teu baroga wudu teu meunang ieu sakadar nempo bae ku nempona ge sarua jeung nempo Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sok beberkeun deui. Ialah kiswah kenang-kenangan bagian atas makbarah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tiba-tiba wallahu alam. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cukup ningali bae kiswah. Lamun nyaritakeun tentang kiswah ieu teh hartina kolam makam. Lamun geus dibere ieu lain cerita. Urang boga secuil bae secuil, kemudian ditenden ieu keur carita karomah. Ditenden di pausahaan, masyaallah tuh kos kitu deui bae pan caritana. Ditenden di pondok pesantren bakalna aya kelainan. Ditenden di tempat-tempat anu sangar bakal aya kelainan. Wallahu a'lam. Teu kudu dicaritakeun ku Syekh Hafifuddin, ieu mah sekedar kenang-kenang. Mungkin Indonesia keur kritis, kembang kempis. Mudah-mudahan dengan ayana ieu urang bersatu kabehan, ulah aya huru-hara, damai, tentrem, sehingga naon diharapkeun ku urang negara Indonesia negara anu damai, negara anu indah, negara anu benar-benar demokrasi. Hiji demokrasi terpimpin anu mayoritas Islam, hargailah Islam. Dengan ayana ieu mudah-mudahan terkabul doa urang. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Mudah-mudahan Islam tetap jaya, mudah-mudahan bangsa Indonesia tetap jaya, mudah-mudahan negara Indonesia tetap jaya, dihargai di mata dunia. Sakitulah ala kadar anu dicaritakeun ku simkuring. Insyaallah ke urang nyaritakeun tentang karomah Tuan Syekh Abdul Qadir di kesempatan lain, oge karomah wali-wali Allah nu lain di kesempatan lain. Ke urang kupingkeun salah satu zuriat dari Tuan Syekh Abdul Qadir Syekh Hafifuddin anu mudah-mudahan kehadiran anjeunna mawa rahmat ka urang kabehan. Hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.